Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Alajengkeun deui hanca kajian kitab Takrib, kitab Fathul Qarib, kitab ngejelaskeun hukum puasa, Kitabu Ahkamis Siyami. Ari ieu kitab eta tetep dina martelakeun ngajelaskeun pirang-pirang hukumna puasa. Wa huwa ari lafad siam wa saumu sareng lafad saum eta masdaroni dua masdar. Makna huma ari maknana lafad siam sareng saum lugatan cek bahasa eta al imsaku kadar-kadar ngeker, kadar-kadar nahan. Wasar'an sareng ari puasa hartos puasa numutkeun sara, numutkeun agama eta imsakun nahan ngeker, menahan diri an muftirin tina perkara-perkara anu ngabatalkeun puasa. Biniyatin makhsusatin kalawan niat anu ditangtoskeun, kalawan niat anu ditentukeun. Jami'an naharin dina sadaya atanapi salami waktu siang, qabilin anu narima li saumi kana puasa min muslimin ti golongan jalmi Islam, akilin anu kaagungan akal, tohirin anu suci min haidin tina darah haid wa nipasin sareng darah nipas khusus kanggo istri. Salajengna syarat wajib puasa. Wasyaro itu sareng ari pirang-pirang syarat. Wasyaro itu wujub bisyami sareng ari pirang-pirang syarat wajibna puasa. Salah satu asya'a eta aya tilu pirang-pirang perkara. Wapi ba'din nusahi sareng eta tetep tina sapalihna salinan matan tina kitab nusanes. Arba'atu asya'a ari nganggo lapad arba'atu asya'a. Naon wae syaratna teh al islamu Islam wal bulugu kaduana balig dewasa wal aqlu sareng akal sareng berakal akalna sehat wal qudratu ala saumi sareng mampu kawasa milampah ibadah puasa. Wahada sareng ari ieu kaul mampu puasa teh qudrah ala saum wa ari ieu hadza mampu puasa teh eta asakitu anu gugur tidak tercantum ieu al-qudrah ala nushatil salasati ala nushati salasati kana salin tilu. Maksudna mah kanu kaul menyatakan bahwa syarat wajib puasa aya tilu teu tercantum. Fala yajibu maka teu wajib naon asomu puasa alal muttasifi kajalmi anu ngagaduhan sifat bi adadi lalawanan zalika tinu etunu disebat. Jadi lamun syarat
puasana teu aya, sifat-sifat puasana teu aya, maka teu wajib betul ngalakonan ibadah puasa. Syarat wajib puasa mah nya syarat nu wajib aya ti hiji jalma sateu acan eta jalma milampah saum. Fardu puasa. Wa faraidu shaumi sareng ari pirang-pirang farduna puasa eta arba'atu asya'a aya 4 pirang-pirang perkara. Ahaduha salah sahijina faraidu shaum farduna puasa aniatu niat biqolbi dina hate. Fa in kana maka lamun kabuktian naon shaum teh puasana teh fardun eta puasa fardu Ramadanin seperti puasa di bulan Ramadan, atau nadrin atau puasa nazar karena sumpah pala buddha maka temenang henteu maka wajib eta niat teh min iqa'id niati tina nimbakeun niat teh lailan dina wengina. Jadi mun puasa nu wajib mah niat teh kedah dina wengina kecuali puasa sunnah di siang hari gewios. Wayajibu maka wajib naon at-ta'yinu nangtukeunana niat bisaumil fardi tina puasa anu dipardukeun ka Ramadana seperti puasa Ramadan. Wajib nangtukeun niat di puasana dina wengina. Wa akmalu niati saumihi sareng ari anu pang sampurnana niat puasa Ramadan eta aya kula ngucapkeun sah-sah sun hiji jalma ieu niat nu sampurna diucapkeun dina wengi urang masok saparantos tarawih diaoskeun. Naon niatna teh nawaitu sauma godin an adai pardi Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Ayan an adai fardi syahrin Ramadan hadhihi sanati ta'ala. Tina kitab ieu mah niat saum teh nu sampurnana teh nawaitu sauma godin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hartosna nawaitu niat kaula as-saumu kana puasa godin dina waktu enjing an adai fardi Ramadhani dina ngalaksanakeun kaparduan puasa di bulan Ramadan hadihi sanati dina ieu taun lillahi ta'ala karena Gusti Allah. Kahiji tah parduna puasa atau rukun puasa. Watania sareng ari kaduana rukun atau fardu puasa eta imsaku nahan si jalma anil akli wasyurbi tina dahar sareng nginum. Wa in qalla sok sanaos sakedik eta akli wasyurbi tuang sareng leueuh teh sanaos sakedik al maqulu naon al maqulu anu dituangna wal masyrubu atanapi anu di leueutna inda ta'amudi nalika ngahaja-haja. Jadi ngahaja mah sanaos sakedik oge batal. Wa inna kala maka lamun tuang si manasian karena poho au jahilan atanapi teu uninga hukum lam yuftir maka teu batal ieu puasa. In kana lamun kabuktian isoim teh qoriba ahdin caket mangsana maksana nembe lebet bil islami kana agama Islam. Awana satanapi hirup isi jalma ba'idan anu tebih anil ulama ti ulama. Di alasan teh karena anyar asup Islam atanapi teu aya ulama nu nerangkeun. Wa ila sareng lamun teu memenuhi syarat ti luhur aftara maka batal puasana kulantaran barang tuang sareng heueut. Wasalisu sareng ari parduna puasa anu katilu aljima'u nyaeta jima senggama amidan anu ngahaja senggama anu sah bari ngahaja. Wa amal jima'u nasyan nah kumaha lamun jimana teh poho
fal akli nasyan maka seperti barang tuanmu hilap jadi teu batal ai pohon. Warabi wa sareng kaopatna ta'ammudul qai nahan tina ngahajeuna ongkek atanapi muntah. Falau galabahu maka lamun ngalindih atau kapaksa eta jalmi naon alqayu utah maka paksa kedah utah kapaksa teh teu disengaja teu dijieunnan lam yabtul kapaksa puasana teh ongkekna teh mabok di perjalanan contohna teu batal naon saumuhu puasana. Hal-hal ngabatalkeun puasa. Walladzi yubtiru sareng ari perkara nu ngabatalkeun puasa bihi kalawan tuladi saha shaimun ngabatalkeun kana puasa asyratu asya'a eta aya 10 ngabatalkeun puasa 10 perkara. Ahadu hawasaniha sareng ari kahiji sareng kaduana eta mah perkara wasola anu sampai anu asup amdan asup neje perkara amdan bari ngahaja hilal jaupi kalobang-lobang kaliling liangan wa inna badan almun fatihi anu terbuka terus mulut terbuka hidung diasupkeun au goere man fatihi atanapi anu lubang-lubang tidak terbuka mendadak ayana kal wusuli seperti asupna mimma munatin tina luka retak ila rosin ayatina mastaka. Wal muradu sareng anu dimaksud eta imsakus shaim ngakerna ngajagina jalma anu puasaan wusuli ainin tina lebetna zat atau makanan atau sesuatu ilama kana perkara. Sama anu disebut ieu mah teh jaupan lingliangan nu ayatina badan. Fatalisu sareng katiluna anu ngabatalkeun puasa teh alhuknatu nyaeta ngubaran ya hadis sabilaini dina salah sahijina palawangan ngasupkeun atau ngubar nyuntik lah kana salah sahiji palawangan anu dua kubul dang dubur wahya sareng ari hukna eta dawaun landong yuhqanu bihi nu disok dilebetkeun disuntikeun kana eta landong teh kana eta landong saha almadu ka jalma nu teu damang fil kuburi atau duburin diasupkeun teh eta landong teh kana kubul atanapi dubur. Al mu'abbari anu sok disebatan anhuma tina sabilain teh Pilmatni tina batan mah sok disebut teh bisabilaini kubur dubur teh sok disebutna dua liliangan atau sabilain. Warabiu sareng kaopatna anu ngabatalkeun puasa teh alqayu amdan ongkek bari ngahaja fa ilam yata'ammad maka lamun teu ngahaja ongkekna lam yabtul teu batal naon saumu puasana kama sabab puasa sapertos dipaeun diterangkeun. Wal hamis sareng kalimana anu ngabatalkeun puasa teh alwatu ngawati ngajima amdan bari sangaja fil farji kana farji. Wala yubtiru maka teu batal sa asaimu jalma nu puasa bil jima'i nasyan ku sabab ngajima bari poho kama sabab kuasa sapertos dijelaskeun ti payun. Asadisu sareng kagenepna nu ngabatalkeun puasa teh inzalu ngaluarkeun cai mani wa huwa inzal teh khurujul mani ngaluarkeun mani an mubasyaratin tina sabab paantel kulit bila jima'in paantel kulit itu digosok-gosok ku panangan bila jima'in bari teu ngalakonan jima muharaman tingkahna anu diharamkeun injal teh ka ikhrajihi biadi seperti ngaluarkeun air mani teh ku pananganna au goe muharamin atawa inzal teh nu teu diharamkeun ka ikhraji saperti kaluar cai mani biadi jaujatihi ku panangan bojona au jariyatihi atanapi ku panangan abid amatna budak hamba sahayana wa taja sareng ngabahasakeun ieu musannif bi mubasyaratin kana lapat mubasyarah an khurujil mani tina kaluarna cai mani bi ihtilamin kalau sabab mimpi jima fala iftara
Lamun ihtilam mah ngimpi jima teu batal puasana. Bihi kalau itu ihtilam jazman kalawan pasti. Jadi nu ngabatalkeun teh sengaja ku panangan digosok-gosok, are ku panangan ku orang nu diharamkeun napi inzal teh kudu teu diharamkeun. Wasabi wasarang katujuna teh ila akhir asyarah dugi ka 10 nyaeta al haidu haid, katujuna wan nifasu nifas batal puasana. Wal junun gelo tah keur puasa gelo batal. Waridatu sareng murtad. Paman tora'a maka samang-samangsa terjadi naon syai'un hiji perkara min hati nun ngabatalkeun puasa biasna isomi tina keur ngalaman puasana tina seorang teh tengah ngalaksanakeun puasana abtolahu maka ngabatalkeun ise kana saumna. Jadi mun aya salah sahiji dina 10 kajadian hiji jalma nalika puasa maka puasana dianggap batal. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum.